tanyakan tak. Ayo tinggal sedang bersama ya. Ai suara gaang ya. Ai suara nuker nembang ya. Aduh. Bunga teuing lagi naon. Aing lain bunga. Eta kuat kemerdu suarana Aing lain bagi ka bunga. Aing undang kasihan karewas. Lagu naon Bagi karewas itu jeung Sita aing. Ya ulah tong ngalawak. Eta nyanyi lagu naon. Aing lain nyanyi. Aing bagi karewas jeung Sita itu aya kun-kun. Ya lamun nyanyi make halo make ya make. Aing nyanyi burung. Aing sedih. Dasar didinya mah gitu, dasar ucelian gitu gak denge ari aing ngomong teh Parah, iya udah mah parah. Nama parah ya lamun boga penyakit. Aing gede-gede kudu bolot kieu teh. ya jam baraha ka dieu Aduh, mugi parah anjir. jam sabaraha ka dieu jam sabaraha ka dieu Jam 4 aing ka dieu teh aing tadi jeung situ mangge kuncun aing diserer kusik itu aing ditipu pada kuncun. di mana-mana ge meuli rujak mah ke pasar. Anjir, pasar di mana tukang buah-buahan rujak. aya kabeh. Tong di leuweung diki di kebon diki mana aya. Allah. Di pasar mah loba lengkap. Aing para-para tingkat kawang jeung Wah, kalau aku pakai aing moal nganteur motorna eueuh. anjir. Wah, moal nganteur aing mah. Anjir, mugi parah. Sia we. Sok ke pasar mah loba buah-buahan. Mugi parah kowe ieu mah ceuleuh. Naonna? Ceuleuh sia mugi parah. Ya, buah-buahan di pasar. Salah seuri cenah. Bejakeun. Salah seuri dibejakeun di pasar. Parah aing ngomong jeung nu budeuk aing nu bakal sedih tuntun jadi seuri. Gitu aminkeun atuh pembaturan beunghar teh aminkeun loba duit teh aminkeun sia teh mah ngarok-ngarok mah dibere ku aing Aminkeun. Singirung di mana Singirung Naon? Singirung ngilun teh Singirung Singirung kan batur sia cepot Singirung aing tadi ti dia aing mangkat ka ditu si itu kasionan tadi saya kuntianak aing dituntun ka ditu sugan ti bobohongan aing ulah ngarang hirup mah tarimakeun we kenyataan tarimakeun kenyataan dari sekalian kieu nya kieu we urang mah itu itu bunga-bungana euy Serina bakat itu aing bunga teh aing amek aing aduh pembaturannya hebat banget ya namanya bahagia aing ka kidu aing ka dia aing ka kale mana aing ka kidu hese ngomong jeung budak mah aing aduh tinggal lu pinjam duit tuh pinjam duit aing teh boga duit atuh syukur sing cager ya da nyaikeun ku sia pan sia rek pinjem duit ka aing bolot heeh cak aing teh eueuh aing sia ngadokan sira cager ka aing mah aing gering ari kamari jadi sirah cenah kamari ngomong ka aing jadi sirah parah ya cager itu tama sok ada kitu ke babaturan teh terus atuh aing rek balik ya di pasar buah-buahan di pasar tiba kebon eueuh buahnya aya ngomong ke mana hari tadi hayang buah aing nu hayang buah aing teh tadi disisieun ku Sito aya kuntilanak keur di ditu rek keur ayun-ayunan kuntilanak naon aya kuntilanak oh endog ada enggak aya di imah aing itu hayam enggak juru di mana hayam ngajuru di imah aing aya dua enggak juru hayamna nom aya endogan nom sia sok salah wae pangartian heuh atuh rek imah mah di mana di ditu di tonggo rek imah cokot endog ya cokot endog nom sanu pae tuh sama segitu omongan teh nu pae
Aing mesti sama dasar bolot tukandanya teh aing ngomong teh. Dasar bener-bener kayak bener tinggalkeun sialah. Ya, tadi aing panehan itu linggis anu panggede-gede lagi derojok ku aing teulis sia gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti super aing menang rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Aing diberi jam duit seceprot euy. Alhamdulillahirabbil alamin. Rek dirojok ku aing teulis kulkis nu gede we teh. Alhamdulillah Rek diberengin jam duit irung. Ku seceprot. Aduh. Kan gede-gede. Tahun. Duit tak. Neangan degek neangan linggis anu panggede-gede na linggis. Ku aing teulis sia rek ditotong ka ame kadenge ame teu budeg. Bersyukur kepada Allah kuring mah hari babaturan anu bener-bener merengin jam duit mah bersyukur kepada Allah berarti jalana di dinya ceprot merengin jam duit ka aing keur modal. Keur modal. Modal aja kira boga 10 siki we aing nu kieu. Setruk langsung. Aduh. Ya suka deh ya. Sia butuh naon. Naon nu daterkeun. Hah? Duh dasar kieu di dinya mah. Ye, Hari tadi rek merengin jam duit ka aing 200.000. Kayak suka anterin ka imah. Kan dibere kopi ka aing di imah di ditu. innalillahi. Salah wae ceprot ih. Iya, degekeun. Ya degek aing mere beja kasih abalot. Juga lain kudu tarik ye. Aya awewe geulis randa. Wih, mantep. Di mana? Ayo ngajak awak. Mau anter aing. Ya aing di motor. Ayo. Ini motor babaturan. Ayo, diantar. Aing anter aing. Kita balik rokok aing. Eta kalah nyanyi deui wae. Ai bejakeun ku ai bejakeun ge. Aya randa awe geulis di mana cenah ayo. Ayo kanjang. Ayo. Aku aing kamari rokok anter aing di motor. Aya naon? Tadi naon aing ngomong naon? Tanda. Ada Randa. Tanda Rani, Kain. Rani bolot. Gak salah dewe omongan teh ampun dasar. Rani. Ada jelema budak bapak gitu. Lain aing budak basian budeg. Gila. Aing hese nyebut. Asa giglet wae rek meni teu bawa haseum mah kelekna. Aing bapak mandi. Najis. Pan ayeuna teh krisis cai Indonesia. Dada Gitu. ceprot. Aing rek kanja. Oh, aing mah Rani. Lain randa nu geulis. Keplek dasar. Parah eta mah nu budak teh aing aduh. Kurang linggis nu gede kuang ditotong kata napi gas nu gede kuang ditotong cunya teh. Modar sia. Budak teh kabina-bina eta mah bener bolotna teh. Ampun teuing. Bolot di harewasan kieu mah aya randa geulis. Di mana cenah aya randa geulis cenah. Aduh, parah. Heeh. Aduh aya kitu-kitu teuing. Ka mana mangkatna tadi? Eueuh. Ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe, like, komen di channel Cito biar lebih semangat membuat kontennya Cito. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.